Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa patepang di sareng simkuring ekadita dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi Ki Sunda keur Balarea edisi Senin ping 22 Februari 2021. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyerengan pamirsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya ti kota Subang ngeunaan warga binaan Jago Sisingaan. Pamirsa, sumangga nyenggakeun iber salengkepna. Audio Jungle. Audio Jungle. Warga binaan di lapas kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udageunana nyaeta pikeun nyinglar riributan di jero lapas. Nu maher milumidak dina seni sisingaan di Subang horeng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeussi lapas kelas 2A Subang oge tetela maher milumidang dina seni sisingaan cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu. Harita warga binaan lapas nu kajiret ku rupa-rupa pasoalan hukum teh mintonkeun kabisana dina pidangan sisingaan. Maranehna milu rerengkenekan luyu jeung wirahma waditra nu mirigna tabeuhan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati Kakanwil Kemenhukam Jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang nyebutkeun ngarasa reueus mireungeuh warga binaan lapas kelas 2A Subang mibanda kamaher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyinglar riributan di jero lapas, jeung bisa dijadikeun margagesan ngarakeutkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaan geus kaluar ti jero lapas. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan warta dangan ieu. Simkuring pun ekadita anggraeni cak pamit mundur pamit mungkur. Can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.